Kuwi hayo. Sosohan hayang nyaho taos. Ih, geus padan kan. Astagfirullahaladzim eta teh sesahan aing nu hideng pangnyesahankeun. Nya gawe naon eta teh si aweng jeung emak teh? Aing mah kahideng gablek dulur jeung kolot oge sesahan anak raweuy. Bangsa kieu lin heg hideng sesahan. Naon dipake deui ulin? Mak, rek nganyuk obat atuh ka warung. Oh, gede tunggu sama. Mari ge menang beli lantuk mana di bawah kabeh. Ari maneh? Kunaon sesahan aing tadi sesahan? Jeung mage naon di ngariringkuk deui sesahan anak raweuy. Sok tara ngarti ari boga kolot teh naon teh. Ibu mah teh gering ditoncong took. Teh ngan hayo we geringan yang ngablu ka mana atuh? Cong-cong took naonan. Beli obat tadi tuh boga duit teu. Nyebutkeun modal duit meuli obat, nya duit ti mana? Sia teh mana duit manana oge. Ya sesahan aing kunaon teh sesahan? Saha maneh teh geura lin ulin wae, kalau teh gering. Ayo he kolot oge geringan sok tara ngartikeun pangabutuh anak ayeuna naon teh geura. Beli obat ka ditu. Obat-obat ka dieu keun duitna teh meuli obat teh. Sok tara Duit duit eta teh duit ti mana? Mah atuh geura mak. Kuli geura nyaho anak teh butuh duit geura. Mah ngariringkuk we nya. ganeng ah. Kuwi hayo. Sosohan hayang nyaho taosan, hayang nyaho taos. Astagfirullahaladzim, eta si perawan tua ku aing kira ku kudu dicocokan da sungutna teh. Geus we. Kena kumaha. Antepkeun mah tuman mah, antepkeun jelema kitu mah. Kena orang sesuhan ke kumaha. Nah, dilawan. Ku aing da dicocokan ieu tah mana jelema lah. Ya lo Gusti, nong mate keur gering euna teh. Cia atuh sing ngarti, Gusti boga anak teh kabina-bina teuing. Ari indung keur gering teh atuh sesuhane kesorangan tapi kena kumaha we rek sesuhan nong.